duit gitu bulan puasa buka jeung buka puasa acan aing ulin gitu ka si Ihud biasa suka wae di sawah sugan we aing kan kira-kira nyem gitar sugan aing ngamen nya si Ihud juga marsian jukut sawah geus ieu deui kamari geus panen ayeuna geus dak deui nyawa kieu we da hirup urang mah di leuweung di sawah hirup teh balik 2 minggu sekali kalamur teh kitu jeung kitu we urang mah ih siga aya si Ihud teh aing heureuyan lah sing sieulan Hud ih sora air gorowan hanya yuk naon Hud sia di sawah wah hirupna teh uyuhan teh giung aing nempona ge giung ye aing dewe di sawah kieu da ningali sawah di saung wae cara rangkeul aing udah yang usaha tuh Hud eta boga gitar teh aing ngamen juga iya aya tuh di itu tuh lo tuh dukun tuh aing boga aing sieun ka dituna aya nu boga nama loba aya di saung itu ka ditu boga makmikna duh tuh udah ieu pare saya teh rubuh katinca ayo bedal ya bro aing siap mah duh tah gitar teh di dieu tadi teh ya saya mau karah lalabuhan di luhur teh mana di luhur rek ngamen ka belah mana tuh teh juga para gidodong gitar ieu teh mahal meuli urang hampir sabaraha 500 ribuan sakitu teh ulin mah sawah wae gitar boga ye urang ada beri HS teh beri gitar teh diteundi nu beuteung ngabaturan halus lumayan lah geus tuh aing mau lilanya langsung rek ngider kalau belah ditu ge loba tuh lamun meunang mah aing ke aing bere lah ayo siap setoran mah aing ke Perum ya aing portal kieu sapi ada gua sapi gitu naik we sapi di corona tadi waro aing ieu araya we nya ya gitu mene mah sapi ya aya amen sama lain mah merek nyuruduk bener nah iya ya imatan berapa satungtung itu ngan aya 5 siki ini rada biayaan ya dan teko tek anak kotek anak sapi teko anak kotek anak sapi kotek anak sapi dikotek kotek malam anak sapi dikotek oh iya di mana di Antosna anak sapi dikotek oh ya biasa 200 kan neng mah 200 Antosna katunya aya nu ngamen nya rek ditingali tuh nu ngamen teh ngagane kotek ngamen teh anak kotek ini anak sapi ngahari wangi nu ngamen teh sih ya saha nu ngamen teh asa wawu mana mana cicing di dia di dia nama di perumahan nama aing mere duit mah 3 bulan teng di dia aing ngamen mere duit mah nya asa sok rek ngamen mah kalebet mu di dia mah yang ngamen kalebet naon nang mah geus dirawatan wae aing ngamen teh sok kaopan kariran teuing aing
Anak sapi dikotek. Ku neng di sawer. Ini parah nih. Tenang, tenang. Salagu deui. Nah, emang. Gue lah neng meresep gitu teh. Neng mah gaduh. Aing mah gitar teh gunaun. Oh, baiklah terus penting jadi duit. Neng mun lagu-lagu gitar teh sok joget gitu. Kotek. Aing leuleus ya. Sepotong lagu deui cenah. Lagu eta keneh wae. Entong atuh nu ganti naon we nu kamana ka. Kumbal kobel di kumbal kobel. Bel kumbal kobel. Kumbal kobel di Ini parah nih. Kan ieu guru gua yang dibayar enggak mau motor ayam beca. Bukan yang dicapek. Siapa mau amprok teh? Siapa aing urang eta gara aing mah. Aing goblok. Amprok jeung si eta mah meunang duit aing. Nah, kitu teh buat egot aing pusing balik aku aing nganterkeun gitar ge. Aing duit mah meunang. Saeutik ngan. Amprok wae aing pusing amprok wae jeung si Markonah mah. Ih, si Ihut teh aya tuh aing pulangkeun gitar ah. Nang saeutik aing. Hut. Ye. Geus aing nang saeutik ah aing dituna apes amprok jeung biasa manusia milenium. Nyasal keur meuli ieu we lah kolak. Saeutik 2.000. Heeh. Ya pulangkeun gitar ya. Aing ieu rek mais ieu ya. Mais tahu. Nuhun tuh nya. Urangna aing menang 2.000 piraku 1.000 ewang. Oh, tuh pek lah. Aing baliknya. Ayo siap. Padahal mah aing lumayan menang loba. Ihun mah aing gah mere. Ye, naon tep? Tuh, naon? Si cenah menang loba cenah ka aing teu mere. Ah, menang 30. Aing Aing anu 10.